Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pada pangdi dinten ieu dinten Salasa kaping 18 November 2025 masih dina suratul Isra ayat ke-60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qulna jeung inget anjeun kabeh. Qulna samang-samang sangadawuh na kami saur Allah. Laka ka anjeun Muhammad. Inna rabbaka sanyana ari pangeran anjeun Muhammad sareng sahabai pangeran urang sadayana. Ahatto eta teh Allah teh meliputi atau ngaliputan bin nasi ka kabeh jalma. Teu bisa ngabohong saeutik ogenan, teu bisa nyumutkeun dosa saalit ogenan, meliputi Allah maka sakabeh jalma. Mata waktu harita tong sieun sok dakwah. Itu Kangjeng Nabi Muhammad tong sieun da Allah nu ngaliputi kasadayana oge. Saterasna wa ma ja'alna jeung henteu nyiptakeun kami atawa teu ngajadikeun kami ru'ya kana tingalian anjeun kana pandangan anjeun waktos Isra Mi'raj allati anu aroinaka diebrehkeun ka anjeun Muhammad waktos Mi'raj ka luhur langit ka Sidratul Muntaha. Anjeunna di dinya ningali bumi geus nini-nini, ningali surga, ningali neraka. Eta teh ketika dicaritakeun ka umat-umat jahiliyah di kota Mekah illa fitnata kajaba jadi fitnah linnasi ka jama-jama jahiliyah. Teu percaya kana naon nu tos dicarioskeun ku Rasul. Saterasna Rasul teh ningali naon deui wasyajarota ningali tangkal mal'unatan mal'unata tangkal anu dilaknat ku Allah. Tegasna fil Qur'ani nu tos diterangkeun dina Qur'an eta teh tangkal jakum anu tangkalna cucukan paripait. Wa nukhawwifuhum ieu teh sadayana ku kami dijieun panyengsieunnan ka itu jama-jama supaya iman, supaya Islam. Ngan hanya ka pamayazidu mangka henteu nambahan hum ka itu jama-jama illa tugyanan kajaba kadorakaan kabiron anu gede. Jadi waktu sarita teu iman kala kadoraka sabab teu ingkar teu percaya kana naon nu tos dicarioskeun ku Rasul. Saterusna wa idz qulna jeung inget samangsa qulna ngadawuh saha kami saur Allah lil malaikati kasadayana para malaikat nyarios naon asjudu kudu sujud anjeun kabeh li Adam ka Kangjeng Nabi Adam. Jadi Allah nyiptakeun Kangjeng Nabi Adam tina taneuh terus kudu sujud sadayana. Jadi Kangjeng Nabi Adam teh eta teh tinggina teh 60 siku. Jadi pami setengah meter siku 30 meter. Da urang ge engke lamun tos maraot di yaum akhirat jangkungna teh bakal sami sadayana ge rata 60 siku. Saterusna fasajadu mangka sujud sadayana malaikat ka Kangjeng Nabi Adam sujud penghormatan ciptaan Allah sanes sujud ta'abudan nama sujud penghormatan. Saha nu teu sujud illa iblisa kajaba iblis nu teu sujud. Bari pok nyarita kieu iblis teh qala nyarita iblis asjudu nah kuring kudu sujud kitu liman khalaqtaha kajama anu diciptakeun ku anjeun tinan tina taneuh pan kuring mah cek setan teh tina seuneu nah make sujud ka taneuh asa mustahil sombong eta iblis waktu harita. Qala bari pok deui iblis nyarios aroaitaka nah kumaha pandangan anjeun hadza kana ieu ciptaan nyaeta manusia allazi anu karomta ku anjeun geus dimuliakeun ya Allah ala ya kana ieu lain akhartani lamun teh mah kami bisa ditangguhkeun
illa yaumi kiamah tapi ka yaumi kiamah ta waktu harita lamun teh mah kami ditangguhkeun ku Allah diijabah ditangguhkeun tapi ka yaumi kiamah iblis teh. Sabab manehna janji si setan teh la ahtanikanna tangtuna kami bakal ngagoda atawa nyesatkeun. Saha nyesatkeun dzurriyyatahu ka anak cucuna Kangjeng Nabi Adam. Sadayana gerek disesatkeun ku kami mah cenah. Aek dibikin doraka ka Allah. Tapi illa qalilan kajaba saeutik anu iman, anu Islam, anu percaya karena ka Allah sareng Rasulna sareng kana Quran. Jadi mugia urang sadayana kalabat jami-jami iman anu Islam anu percanten ka Allah sareng Rasulna sareng kitabna sareng para malaikatna sing sajabana kalabat jami-jami nu iman kajabat jami-jami anu Islam tebih tina godaan setan anu dikutuk ku Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Mugi aya mangpaatna dinten ieu sakalimah dua kalimah mugi janten catatan dina hate kayan insyaallah patepang deui dinten enjing dina waktos anu sami. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.